Bu, ampura. Urang rek nagih hutang maneh nu kamari teh ya, Bu. Ari sia nagih wae, tenang atuh. Aya mah dibayar ieu ku aing oge. Teu cara keur minjeumna mending manis. Sep. Naon? Urang arek minjem duit, aya teh nya. Jeung naon, Bu? Urang aya perlu Sep, mendesak. Kayak pas gajian awal bulan dibayar. Benernya, soalnya awal bulan duitnya harus dipakai bayar pajak motor, Bu. Bayar pajak Sep. Dibayar-bayar teuing. Orang pajak mah oge teu bayar pajak. Oknum orang pajak maksudna. Ulah gitu orang bijak kudu taat kena pajak. Cik paribasana oge, Bu. Ripuh. Kumaha warga negara arek taat kena pajak. Senangkeun masih kene aya oknum nu teu taat kena bayar pajak. Geus deh. Ya, duitna buah pokok ke awal bulan bayarnya. Oke, nuhun Sep. Utang teh Can aya Sep. cenah bayar bulan ayeuna. Heueuh. Ari can aya kumaha? Ke oge lamun saya mah dibayar ieu. Kalem atuh. Teu sabaran dak teh. Ya Allah, asaku berat amat nagih duit sorangan ge. Genaheun euy HP anyar mah hampang. Foto alus. Hebat HP anyar euy. Mah, urang rek nagih utang kamari teh aya nu duit. Can aya Sep. Kan urang geus ngomong. Ari urang geus aya mah kege dibayar. Meni ampun dak teh kepercayaan. Eta ning HP-na anyar. Lain HP urang ieu mah. Oke, mau ada gitu mah. Mungkin iya terakhir kali orang lagi. Orang mau lagi nagih deui. Paling kewe nagihna di akhirat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orang punya utang sampai dia mati tak lunas. Apakah di akhirat dia masih hutangnya ada? Bagaimana cara membayarnya? Maka dia di akhirat akan dituntut sebanyak utangnya itu. Tapi duit tak ada di akhirat. Amal dia akan diambil, diberikan. Lalu kemudian kalau habis, orang yang banyak utang diambil, habis. Sep. Urang main hutang teh Sep. Emang geus aya? Geus aya Sep, alhamdulillah. Yang geus, ieu kurang diterima mua. Nang Oma, lamun geus janji, ulah ingkar. Lamun geus tulungan, ulah mau pohokeun kan geus tulungan.